Nong, geus ece geus teu sabar ya geus hayang ieu teh. Gadag da ieu mah. Lain nu nempo videona nu kabita teh nu masakna. Da ece mah ieu resep kana masakan nyalira teh. Lain bohong enak sih. Sok muji sorangan sok sebel. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di dapur Ceiko. Kali ini kita akan membuat seblak tulang. Tulangna mana eta? Tulangnya disumputkeun ku ece. Cokot lah buru. Seblak tulang tulangan. Oh iya ece pemirsa. Tah pemirsa, ieu tulang eta pemirsa hayam, Adek. Tulang hayamnya. Tulang sapi ge teh naon upami gaduh mah. Tapi mahal, geus we hayam murah. Hayu sebutkeun heula ieu bahan-bahanna. Bahanna tak ieu aya saparapat tulang ayam, sosin, terus ieu jamur kuping, sosis, bakso, kerupuk, tak kerupuk yang sudah direndam. Terus pakai air dingin ya. Bumbunya ada cengek atau cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, ini kencur, sama jeruk lemo, penyedap, bawang daun sareng nanti teh gula. Nah, sosisna pemirsa dikeuretan nyerong rek kumaha pemirsa we lah ngeureutana mah sesuai selera. Tadi keuretannya bisa. Guluntungan ge nya. Angger we digayem mah da tuh ancur, ceuk. Ya kayana tuh nong abang teh. Nah, pemirsa, bungbuna urang rendos heula. Kusabab ieu judul video teh namina seblak tulang jontor. Jadi kudu seueur cengekna nya pemirsa. Ameh jontor engke teh pemirsa teh ngamam ieu teh. Terus ngambam seblak ece jadi jontor weh. Tah pami seblak mah kudu karasa cikurna nya pemirsa. Eta anu jadi ciri khas teh. Tah ieu. Kudu gede jiga Ceiko. Baik, gede awakna ya soalnya gede bohong. Alah, gede bohong ongkoh tamu. Pemirsa, tah bumbu anu tadi diulek tinggal ditumis heula. Nah, pemirsa, bumbuna tos mateng tinggal tulangna. Beri air pemirsa 1 gelas. Tunggu sampai mendidih. Pemirsa, ieu tulangna sina asak heula nyampe ka 10 sampai 15 menit weh. Digodogkeun heula. Jeung meuni sinarieun hayang masak seblak cenah bari di video. Ieu teh karesep anak ece. Si Neng Tesa nya panggilan nama Pani. Ayeuna teh nuju sakola di Makassar. Oh, Tesa Stefani nya. Tesa Stefani, Tesa Monica Stefani tah eta nama lengkap nama. Meuni gaya anakna Tesa Monica Stefani, indungna Iko. Ieu nong anak ece teh kesukaanna ieu seblak buatan ece nya buatan indungna sorangan nih sok. Stefani mah beuki lada baheula oge mun amprok teh jajanna teh seblak meuni lada teh. Oh da, ieu ece mah sakeluarga seneng teh lada, mentak ece mah Lebih ka budak-budaknya beuki lada. mentak garala keluarga ece. Pedas keluarga ece. Si Pani kumaha ayeuna ceu kabarna di ditu sok nelepon tara. Oh sok alhamdulillah betaheun nong di ditu mah rame cenah. Di Makassar teh nya. Sok diajak jalan-jalan wae. Ceneng Pani teh. Udah jeung ece mah tara jalan-jalan paling ka pasar Bo meuli bakso cenah. Tadi bakso hungku, bakso gigi untung. Lain mah ningali na Facebook na teh sok ka hotel, ka Bali, ka mana budak teh. Oh panjang eta bibina jeung mamangna. Wah di ditu mah. Alhamdulillahnya eta anak ece teh mah senang meureunna. Oh lah ceuk. Doana we ceuk, doakeun. Ceuk geura bumbuan tadi can di etaan. Can di masakoan. Ngerasa ayam ya nong. Kan eta ge tulang ayam. Iya, nanti gula
gula pasir paling nanti sendok teh. Terus we ieu na pelengkapna bangsa eta si sosis, si baso, si nanti teh jamur kuping sareng nanti dong bantuan atuh eta alah nanti itu nu hejo bawang daun reskeun nong geus eceung geus teu sabar ya geus sayang ieu teh Gak ada ieu mah. Lain nu nempo videona nu kabita teh nu masakna. ada eceung mah ya resep kana masakan ngalira teh lain bohong enak sih. Sok muji sorangan sok sebal. Noni tak sukeun. Ya kerupukna nu sudah direndam teh ya. Nah kan jadi kieu bekas setengah matang lah kumaha nya. Tabaskeun we ka dieu adukeun. Sok cek sosin asupkeun. Tong sadayana Kumaha atuh? Yang naon atuh disesa-sesa. yang ece masak mie engke peuting. Ampun, geus seblak rek mie cenah pemirsa. Cek aya di Makassar eta si Pani manggi seblak teh nya budak teh. Luka atuh ai ku ece rek dikirim kumaha carana katanya. Ditransfer bisa tuh eta seblak. Kumaha carana nang ngajaan ece. Teu nyaho lah, gede sinah ningali videona si Pani nya ieu. Meh kabitaeun. Tos janten kieu tinggal di kucuran jeruk lemo. Jerukna teh kanggo dikucurkeun nya ieu teh sanes pajangan. Tah jadi ieu teh seger, aya aromaan gitu jeung rasana. Wah seger we pokona mah. Lada, gurih, aya asam-asam manis sakedik. Terus Mantap. arek non Arek atuh. Sok ieu sendokna. Neng Pani, ieu Neng Pani tingali. terus janten. Neng Pani teh anak Ceu Iko pemirsa. Abdi ngaraosan heula. Batu naon deui? Kumaha? Masya Allah. Masya Allah. Lada, pemirsa. Enak tuh masalahnya. Enak. Enak mah. Ayo orang begaan batur tuh. Mantap.